Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah abdi tiasa diundang ku pangarsa Aaderi kanggo ngiringan di podcast. Terima kasih yang sudah mengklik video ini. Jangan lupa subscribe karunya gitu. Menembus 1 juta. Amin. 1 juta Amin. subscriber. Tapi 1000 heula we dewala. Cukupnya. Nya. Like-na pinuhkeun. Nah. Jadi promosi kieu Pak Ustad mah padahal ku abi dibere amplop ipis bieu teh. Ayeuna teh dalam rangka pertemuan sareng abdi Pak Ustad. Abdi nyebutna mending Pak Ustad mending dewala wae kitu. Wala. Kieu wala. Tadi abdi tos ngobrol sareng pun Raka panginten nya. Mohon. Tah ayeuna abdi hoyong khusus ngobrol sareng wala, sareng dewala. Mohon. Nah. Jigana resep gitu ngobrol sareng dewala mah seueur elmuna nu bakal tiasa ku abi di teleuman gitu. Pastilah ari nami-nami orang ieu malah nu beragama pasti rada caket kana ieu teh panginten kana kaberkahanana mudah-mudahan gitu panginten. Jadi ayeuna bade ngabahas naon dewala sareng penonton? Kita membahas tentang agama. Tetapi ini agama yang tidak terlalu dalam. Hanya cukup yang luarnya saja. Karena sebagai saya tidak terlalu mendalami agama, tetapi sedikit mengerti tentang agama. Jadi panginten pos itu panginten pos itu. Jadi lamun dibeunyer beaskeun mah panjang pisan panginten. Ari dewala keseharian teh saurna teh masih keneh nguruk keneh ngaos. Gaduh santri sabaraha eta teh? Alhamdulillah aya 16. Alhamdulillah eta. Tapi di pangaosan teh meureun saikhlasna apa kumaha bayaran? Saikhlasna. Abdi ngahargaan orang tuana nu masih antos walaupun eta teu cukup tapi nya santeuna lah. Alhamdulillah eta ge dipasihan rezeki. Allah santeuna. Ari sehari-hari selain ngawulang ngaos naon wae dewala teh di bumi teh? Abdi teh ngabantuan bapak ya nuju ribu. Ayeuna cepot sok pulang kanting wae eta ge da bener hoyong rada refreshing kamari ka dieu teh muhun. Benar. Hoyong rada santai. Silaturahmi lah saurna teh kan. Ari silaturahmi mah kan saur beja matak manjangkeun umur panginten. Jadi gitulah. Nah asa kalarago kieu beda jeung si Cepot ieu mah ngobrol teh. Da abdi mah biasa wae. Panginten bapak ya mah. Abdi mah dang golosor-golosor we bade nyarioskeun politik mangga. Agama bisa alhamdulillah. Tapi abdi teh rada canggung Pak Wala. Duh kumaha wae panginten. Anggap we si Cepot abdi ge bisa ku si Cepot. Benar. Tapi kadang-kadang ayeuna mah anu tadina tara make peci pastina foto caleg mah geuninganan. Anu tadina tara mere duit, tiba-tiba mere duit pas hari tahun-tahun politik mah panginten. Eta teh kumaha istiqomah apa pangabutuhna hungkul? Pangabutuh hayang suara rakyat eta teh. Da kumaha deui? Emang suara rakyat leungit eta teh kumaha? Nya heueuh. Piraku manehna kudu ngadukung pemimpin korupsi. Nya dibere duit lah kami percayaeun urang teh teu korupsi ngantung-tung mah nincak warga. Tah eta teh meureun strategi meureun nya. Strategi Marketing. pencitraan lebih tepatnya. Eta
Tapi ai bagi urang mah nya anu mere duit tarima duitna milih mah ka mana we urang mah milih mah ka mana we abdi wae yang urang sebutkeun merekna kapungkur aya nyinyi terus abdi milihna Prabowo mah kitu hanas menang jeung elehnya teu nanaon nya ya bener sanajan Pak Prabowo nu tahun kamari eleh tapi alhamdulillah ayeuna tiasa jadi ketua tentara bener nya TNI jadi menteri luar negeri ayeuna mah bener pertahanan panginten mun teu lepat da abdi mah rada kirang ieu kana politik mah rada kirang ngartos nya wae seueur pejabat-pejabat yang ngabohong itu abdi sok tambah mun aya amak mah aya nya kajian murah ayeuna di lamur abdi jadi presiden sok daek abdi kunaha geuning jujur nah alhamdulillah jujur disiplin sampah kampung abdi alhamdulillah bersih alhamdulillah sae di mana linggih teh Dewala abdi Wanayasa oh di Wanayasa alhamdulillah ketua desa sangat merakyat lah peduli ka rakyat karena kebersihanana enjing esok jogging bareng warga tah eta nu sae dicontoh teh panginten ai maneh nah jol-jol ngalus-ngalus kepala desa dibayar kumaha ieu teh memeh ka dieu teh kepala desa lebih jujur daripada di luhurna mah lolobana polisi tunggul eta geuninganan kapendak ningan ku orang lembur oge geuning nya da karaos ku abdi ge beas naik cengek naik di mana atuh di ditu nu dicokot sore aya apa aya nyokot teh tah eta geuninganan endau we saparapat jadi 10.000 sok bageula nanti 7.000 jadi 10.000 beda jauh BBM teh turun deui teh turun nih ngomongna BBM mau turun terus aya partai yang kami menolak turunnya BBM aya tulisan pos kita dari spandukna eta bullshit itu eta geuning terus selain eta teh loba pisan nu kudu dibenahi nana ieu mah teu nanaon lah urang ngobrol ka mana karep Pak Dewala jadi aturan di negeri alurang teh geuning di mana ieu teh di Konoha ieu teh tah di Konoha mah geuning tumpul ke bawah ke atas jadi ke bawah ditumpul ke atas tajam ke bawah nya ningali kana ari nu dilaluhur korupsi diararantep dina penjara mewah dihukum mati teu jadi eta kumaha aing teu ngarti kana eta mah tapi eta mah sanes taun ayeuna sanes taun baheula 1800 sabaraha menuju can lahir abdina ge abi ge can lahir da di Konoha ya mas sanes di Indonesia insyaallah di Indonesia mah Indonesia mah baik tentram tertib sesuai aturan tegak lah pokoknya namanya Indonesia mah negara paling maju amin mudah-mudahan amin gitu gitunya sok lardi gitu abi sering ngadangu Dewala ieu nya bahwa naon namina teh koruptor teh sok makan uang rakyat laras teh eta teh laras atuh ari kitu mah abi bade ieu atuh bade nyumbang koin supados dituang kana beuteungna gitu wios gitu aduh mun eta mah slot teh bener abi teh kieu saurna kan koruptor teh sok ngamam uang rakyat sugani paraban koin mah beuteungna pinuh resep we aduh eta mah abdi ge pernah maca terekam cenah video seorang DPR di negara Konoha yang sedang bermain Candy Crush tetapi Candy Crush-nya teh pemilik asli berbicara maaf itu bukan game kami ngomong gitu sanes slotnya sanes Candy Crush tapi Zeus eta teh kumaha cara mainna lamun misalna menang digana menang berkali lipat duitnya dikeluarkeun teh mun untung jadi untung mun buntung jadi buntung gitu
Eta nu ngaranna di Julid. oh julid nah ini julid judi atau Oh judi. julid Judi mah ngomongkeun batu ari judi dina agama haram teu? haram bisa Bener ba. diharamkan negara diharamkan agama Tah eta geuninganan. Ari si laing kantos judi. alhamdulillah abdi nya ayeuna can pernah Mm-mm. tapi kapungkur pas alit keneh abdi pernah ngalaman judi tali Tali Terang. naon? Terang. Tali naon eta teh? Ya jadi na tali teh aya tamiya Oh. jadi dibetot Oh dibetot gitu teh dibetot nya. gitu teh Anu terang. oh nu eta lamun misalnya gagal berarti menang tali hungkul. Lamun aya hadiahan berarti menang hadiah. Oh nu Eta ge eta. judi eta Oh teh nu kitu teh judi geuning. Ari abi mah kapungkurnya kerjaman bangor-bangorna osok judi teh ieu tarohan main bola tapi sok eleh wae disaprak eleh alhamdulillah tobat dawuh deui keur judina klub naon nya biasa we kerjaman MU tah MU kan elehan ai kurang didukung jadi nya anger we eleh judi gitu tah disaprak eta eureun judi eureun ngadukung MU ayeuna mah Madrid we urang mah Madrid bae menang wae tapi tara judi tara disaprak Madrid menangan mah alhamdulillah alhamdulillahnya menang duit Rajen ge menang baheula teh nya aing ngaran-ngaran duit judi mah meureunnya beak teu puguh gitu gede ku gedena tapi beak teu puguh gitu nah di game zaman ayeuna ge seueur gitu teh banyak yang bernama gacha-gacha tah karek ngadangu abi teh naon eta teh dewala nah jadi gacha teh ya abdi ningali dulur budak alit keneh main karena teh game teh makan mapedilan tah gitu eta nah eta teh tapi warang top up tah kamu mendapatkan senjata terbaik na teh meuli gitu meuli tapi top top up eta teh mm. tah manehna top up 15.000 gacha teh juga muter deui spin gitu tah tapi teu meunang senjatana meuli deui gacha teu meunang deui tah tuluy nepi ka 1.200.000 tah karek meunang eta judi Eueuh nya biasa diarulik batur mah nya supaya tapi aya wae nu kacanduan gitu teh demi pemain terbaik tapi da aya niatna baik mah misalkeun nya abdi ningali youtuber ya ngagaca pas kitu nya teu keuna naon menurut abdi mah da duitna balik deui atuh tidak kecuali mun buntung teu untung tapi seseueurna alhamdulillah untung tina kos kitu teh seueurna nonton eta mun youtuber tapi budak-budak leutik kitu mah asa mending entong jaga duit di kolot keneh nuhun karunya kolotna beak teu puguh can beas nya can cai can listrik kumaha zaman ieu ayeuna keur musim kemarau cai tes hese sok kumaha teu saeutik nu gara-gara cai di lemur abi ge nya gara-gara cai parembut cai di sawah nepikeun ka gelut eta mah meni bahaya gitu mah pami kitu mah bahaya eta teh kolot sakitu memperjuangkan demi dapur panginten keluarga demi keluarga pas ya sanajan kita cai kemungkinan kotor demi supaya sawah caian supaya subur supaya kealah sok aya we di lemur abi mah sok parembut cai karek dikocorkeun dipenet nya atuh sawah teh gagal panen eta nu kitu kumaha tah tah mun kitu tah benerna bolohok eta naon dipendetna kan yang sawah sawah teh ngajadikeun beas manehna rek dahar naon teh sok kitu wae jadi mentingkeun ieu dewala mentingkeun sawah manehanana tah heueuh geuninganan kudu keur umumnya da cai teh lain lain keur sorangan udah anak aya nu bogana ge duh karunya da maru padi teh teu mahal teu da mahal kayak gagal panen aduh eta rugi abdi gaduh sawah di kulon aya 2 hektar mah tah tapi alhamdulillah subur tapi aya tah 30 cm 30 cm tah aya tah nu gagal panen tah nya karena si Jono tah si Jono dipenet kumanehna abdi gelut di dinya da karunya nu bapak abdi eta
mampu anak. Hmm. Si cepot karunya polang anting sigaret itu bang gitu. Dewasa geuning pamikiran teh alus. Sanajan abdi boga adi boga lanceuk nya abdi anak tengah. Tapi abdi lebih memikirkan keluarga. Tah eta geuninganan Abdi saha. kajian keneh teu dahar daripada dulur-dulur abdi teu dahar. Tah eta. Lebih nyeri hategan keneh dulur abdi teu dahar daripada abdi teu dahar. Subhanallah, pikiranana teh bener maneh mah dewala. Tapi aya kana abdi teh can aya. Can aya nu manturan. Can kawin si lain. Sarua atuh kos urang. Bae urang bareng. Embung urang mah. Lain maksudna. Ye, maksudna teh lain arwah-arwahan kalau teh. Empek we urang ge boga kabogo. Maneh jeung kabogo. Tah, Urang jeung nu itu. aya sugane kabogo urang keur maneh nya atuh. Astagfirullah. Aya nu leuwih. Tah. Maneh mah kudu jeung kai deui meureun nya dewala. Kudu jeung kai deui. Cerita manusia. Oh. Cerita manusia. Tong sarua jeung wayang. Cerita manusia gitu. Heeh. Gitulah mudah-mudahan ieu urang ngadoa ka pamirsa maneh supaya geura-geura boga pamajikan me aya nu nguruskeun, ulah nguruskeun sawah we, ari calana jero tara diseuseuh. Jadi kadinya. Kitu wae lah heula nya ka penonton ka sabab geus rada sonten teuing eta dewala. Tos bade tabuh magrib euy. Pan di dinya bade ngaulang ngaos. Tuh tingali. Geus liab nya. Siap. Kelan jang. Sok tutup heula atuh ka ieu ka penonton. Alhamdulillah acara tos rengse ngahaturan pami aya bahasa anu lepat kurang enak rada aya nu kasih bisa hapunten ini mah cuman video cuman refreshing dalam pekerjaan ya kalian mun balik gawe ieu nya alhamdulillah mun kalian seserian Iya mah obrolan biasa. Tidak ada maksud. Tidak ada maksud untuk menyindir dan menghina tentunya. Nya hatur nuhun buat kalian yang sudah menonton video ini, jangan lupa like dan subscribe. Oke. Goodbye. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh.